Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bariya sadunya wilujeng tepang munggaran yang jadi di channel urang sadaya. Naon channel? Channelnya kita mah kelangkung lah. Kelangkung data channel ya namanya channel lain. Ada munggaran. Namanya kayak munggaran gitu tah. Ya gitu. Nawian yang namanya sok lah, sok mangga bebas we nya. Kanten anu tadi janji kita nya jadi. Mun. Ngabah teh bikin ada mah video konten lah, kontenan namanya. Alhamdulillah gini aya dibantuan tuku kameramen pangrajong sadayana teu nun kameramen. Langsungna. Jadi kumaha teh ngabahas naon? Ya, Bararingong kene gitu. Ya deh gitu bahasan mah nuju ayeuna bahasa viral lah. Ya, naon deui Tahu PSBB. deui corona. Ieu deui lah. Itu dibahas ya, kudu dibahas sih. Soalnya Tadi kamari kan ngabahas dampakna na rokok. Ayeuna naon ieu? Dampak urang mah nya naon deui lain pakai saban. Jadi otomatis ayeuna dampak PSBB aya berita diperpanjang deui nya jadi sampai ke apa? Dugi ka tanggal 12 nya. Kitu tah. Tengah bingungkeun deui wae. Jadi itu Ongko di naon cenah mah ongko di batasi tapi nah komersinya mungkin apanya masih kena nu jalan-jalan shopping kan kamari ironis nanti ayeuna urang PSBB di mah sedengkeun ka pasar masih kene ya. Anu cicing anu jalan-jalan kadang bingung anu nabuh ngampar manyun Assalamualaikum gitu. Sium game Bau. dudut aja. Sahijina dampak corona teh urang geus boga dudut aja. Gitu. Kudu dia tah kitu yang tidak. Alhamdulillahnya urang ka iya kan dibantosan pisan lah yang video angkeun sesam alubina gaduh ya barudak urang mah kan heureut pakeun ku bahan. Bahan yang gandeng. ya. Ternyata batil lockdown Penyawan syuting penyawan syuting nanti teh karena syuting lockdown jadi alhamdulillah lah kenakeun jadi cita-cita berikut bingung kene ka paina konten naon gitu bingung kene pemirsa baraya naon ya ayu teh kitu nya ante lah kumaha milik subscribe ya subrek ya gini subrek ya gitu alhamdulillah nya tahu deui bahasan teh nya PSBB lah corona lah cancan corona anggeus mah meureun. Ya terus kok baru ngabahas. Iya, itulah Assalamualaikum HP kada ini. Punten baraya. Gitu. Punten pemirsa, namanya telepon terpenting dan kolektor biasa, serumputan lah. Asa kesindiran. Itu dah sami wae. Prabu dia ada kolektor aduh. Punten parunten sekedapnya. Tanya keur syuting. Arek merabak urai. Ini keur syuting ya. Tanya ke podcast ya. Tanya per podcast. Nya udah kudu di. Enggak cicing lah ini rekaman ini. Iya, Mbak. Ya Nah, diuk dedenya. Diuk. Dari Mbak Inah ya. Ini kameramen. Cak urai. Mudah-mudahan orai. Punya di paraban. Kenang ku corona. Iya. Aya naon? Usaha ya. Duka itu zahannya. Kayak teh si ibu mbak lah nyebutnya di dia mah da ibu mbak. Nya kumbaya saawewe Ibu mbak. Kalarusan Bu, mbak ya teh nya urang duaan teh nuju ngabahas tentang eta corona teh cenah Bu mbak. Tah. Numutkeun Bu mbak ieu PSBB ieu teh atau corona ieu kumaha tah dampakna jeung ibu-ibu teh gitu. Repoh jeung ibu-ibu rumah tangga mah nya. Kira-kira itu orang Sunda orang Jawa. Nya. Campur. Pantas tidak. Orang Sunda nugas hirup di Jawa, orang Jawa nugas hirup lila di Sunda. Ya, tapi dak ke harte marahnya. Ke harte. Alhamdulillah. Ternyata Jawa beula bieu naon. Walau nya naon dampak. Nya repoh. Ibu-ibu rumah tangga mah nya repoh temenang keluar. Jaga jarak jeung selaki jaga jarak gitu.
saya belanja, saya duit. Aku si krona tanya gitu. Nya diayakeun ayeuna bebas. Naon teh PSBB? Naon PSBB? PSBB meureun. Naon eta? Pembatasan sosial berskala besar atau jabane ayeuna aya lockdown teh. Nya lockdown teh naon tak ngarti jang ibu-ibu mah nya. Nu pasti mah repoh lah gitu. Ku kaayaan ku pembatasan ti pamarentah. Anu entok saimbang. Jadi liar. Leor ka urang na kitu. Leor jadi liar apa leor? Leor sih orang. Liar. Panas ate. Biasa nu sok sosial keluarnya. Wanita-wanita sosial keluar ayeuna titah cicing di mah. Senah mah bakal budas, bakal guling. Lain kalau ka bulade. Sayang HP aplikasi di edit gitu. Nya tama pesap, tama peralnya. Viral yang face up. Titah make masker. Dosian aya seteros nu asap. Repoh senah mah kitu. Jadi segala repotnya Nya nya jadi beren kadampak sadayana oge nya bumba PSBB itu lockdown itu nya. Nya aing repot. Teu aya nu pangarap pakasaban nya eta mah nu penting namanya. Nya area ibu-ibu mah nya tinggal ngolahkeun duit ti selake, ari selakena cicing deui mah teu diolahkeun. Naon nu rek diulahkeun. Jadi sayanya untung bisa dahar kayaknya gitu nungguan. Korek-korek Hari ini ya solusi sa di dentena kumaha supaya teh jenuh gitu urang teh mumet kana pikiran solusina kumaha saran ya kangge baraya sadayana sarannya ya sarana kumaha ya tips nya aya keuntungan keuntungan jeung naon ngaranna teh naon nya manfaat gitu aya manfaat jeung kekurangan positif negatif nya manfaatna urang leuwih deukeut merenya jeung keluarga di imah gitu ngurus incu da abi mah geus encoan geus encoan buntutan geus encoan ngurus inco di imah deukeut jeung keluarga bios teh tuangnya ya Bu ngadi online tah gitu ku ate ngan budaya kuota atuh unggal itu sedengkeun kan hese malah kuota nya ngasuh incu biasa ari masak mah nya saaya-aya we kitu nyangan anu leuwih deukeut teh jeung kulawarga lebih share waktunya Bu tapi lela-lelaan pasnya jangan nya udah hese segala rupa kudu jaga jarak temenangnya tapi rek mare duit digabruk apa temenang mare duit digabruk ayeuna ya bantuan di pemerintah kebagian can nya karek diajar wacana teh ya can pisan ya tapi alhamdulillah urang ngumpul gini nya alhamdulillah aya di donatur nu lain masuk sasieureun sakunyeureun tah kitu sasieureun sakunyeureun tuh atuh nuhun heula ka donatur hatur nuhun ka donatur nya kembalinya urang teh da sarua meureun kabeh lain di urang lain di Lembur tapi sa Indonesia bahkan sa dunia nya musim corona gitu sok naon deui ya tuh da bicalan terus iya yang bomba biasa kan sayur kan bomba teh magandong tiba heula magandong saya mahal teh mahal pisan hargana teh nya tawa sih teh ayo bae babat ora masak ngancok manawi teh si Mbak Eta anu menawarkeun teh nu ngaluwihan harga teh umum harga 1.000 jadi 5.000 ngajak dede teh toleskeun dede ya tapi alhamdulillah merek gitu. Merek wae. Merek wae. Era rek dibayarna kan tak nana. Bager eta. Alhamdulillah masih kena aya jalannya, Bu. Tidak masih kena aya jang naon di pasar kidunya Bu masih kena aya lah. Ngan sedih ibu-ibu teh teu bisa ngaji di masjid. Eta.
sedih biasanya gedarusnya orang teh hataman nyangu tumpeng itu biasa ya nama sedih nyaku aya corona jeung PSBB teh sedih ditutup gitu. Tapi kan dilarangnya di Majima. Tapi nya di pasar sebenarnya. Nah, eta nu jangan bingung teh. Kok dilarang tapi pabelit keneh di pasar. Ya, tah ieu teh fenomena alam itu. Urang ngan bisa ngajalan kan. Ngajalan kok sedih. Dari urang mah meureun Bu, sieun ku injisku bisi rempanku. Naon kayaannya, tapi pasti sieun oge nya walaupun dilepas-lepas gitu. Iya, orang tumut ke pemerintahan. Tumut kumaha? Orang tumut oge ka parentah bus. Mana nu dipilih dah. Bingung ai. Gitu. Jantannya berarti sami permasalahannya nya yang di sadayana oge sadayana aya berdampak. Seru. Aya nu sawareh-wareh gitu. Sami wae eta. Ka dampak kita gitu. Baraya sadunya abdi nyangkeun pendapat di ibu Mbak ieu salaku penikmat dagangan sayur gitu. Nya panginten hatur nuhun ya hatur nuhun atuh ceuk ya tos ngarencangan ieu. Mbak ceuk jeung teteh ibu rupa-rupanya salangsulna abdi nya. Bari naon eta kawanna? Neang urai nu bieu candi prata toy. Yang ke arah kamarana deui aya nya. Ya di dieu heula we. Ya bodoh para rubuh. Atunya hatur nuhun nya pemirsa. Mugi konten ieu kitu nya. Konten ieu sing naon? Teu anu subscribe ke pokona mah. Di like. Di share. Di like, di subscribe. Nah gitu Bu mah. Atur nuhun ka sadayan. Akhirnya nyangan diurai deui. Beti halangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jangan teh. Keluhan ke ibu-ibu. Bu Mbak itu. Kan tadi ieu. Jadi ibu-ibu mah bener-bener nya harasa pisan gitu kayak ya jadi sih teman tawis mah nonya kurang ada mungkin bukan kebijakannya agak membingungkan gitu nya ada kebijakan moyangkeun sedikit moyangkeun lah kanggo masyarakat mah kitu jadi urang-urang ngorek-korek sok ieu gitu kenapa mana ya jalan kenapa mana ya gitu tuh saya kena naon Pak Kasaban nganggur simpel mah teh butuh aja nganggur aduh 3 bulan katukang terus nganggur nah aja mah kieu pesan-pesan apa nu ngabangikeun moral kang we sadaya nu ngadamukeun lah nu nongton kitu deui eta teh naon tadi pesan-pesanna ya pesan mah sabar semangat tawakal doa utami dan teh eta da kuncina mah masalahku anu beragamanya tong seueur mengeluh lah walaupun inu ieu ge duh yang mengeluh we tapi moal aya beresna pun mah geus kitu nya nya teh kapeung ieu ya pamangan geus kuring deui ya kitu teh kami closing we teh no ka baraya mohon sakitu heula itu baraya sadunya nya da channel mah aya namian engke aya waktos ku pribados yang disarang gente di Semungli. Nama orang pungkas kembang penetik Senebaran Sari tutup lawang sigotak Sampurasun permios permios Sampurasun wassalam.